Yeuh, dengekeun Kang, jalema anu geus bisa nyandung mah jalema anu geus bisa nyenangkeun pamajikan. Ieu mah awak sorangan genan begang hayang nyandung pikiran tak awak heula sorangan. Oh, eureun pasienna heula si tamu. Heuh Kang. Ayo dong heula. Heuh. Neng Uih. Wah, Neng Uih. Sip. Nya mah. Wah, ieu naon atuh? Di nenek oleh-oleh. Oh, Ya jeung beasna di nenek. Di beres tuh nenek. Heeh. Pira teu nyi? heuh Kang. Wah, heuh Kang, beasna loba. Coba eta. Beuteuy nyi. Aduh, kesukaan. Kacang. Hayu Kang, bawa ka jero Kang. Ayo nyi, ayo. Mangga abi teh asup mah. Hilap. Mama saking atohna di pasihan beas ku emak. Badak sakit teu katempo. Hampura neng. Beu dieu hayu lebat enggal. Buruk da nyi. Hayu Neng. Yuk. Hayu, neng hayu neng. Balik. Yo. Bapak rek nanya, kumaha digeuning kala Uih? Emak teh ke sawah abi baturna. Oh, ari mah ka sawah keur bagian naon ieu neng? Ari jalema teh nyaho gawe, ari ayeuna keur usum tandur Kang. Pantes-pantes mantuan mitoha ka ditu. Neng, geus mam can? Entos mah Dengan naon neng mamna neng? daging kurban. Oh, daging kurban. Bener neng, mending cicing di dia jeung bapak jeung mama. Satuju pisan bapak mah. Masalah nama neng. Nah, ini melotot nyi. Henteu. Nyantos atuh heula sok jeung bapaknya. Mama harek nyeusehan tuh loba seusehaneun. Nya mah Pokona neng pas waktu pisan datang ka dieu. Pokona bapak hampir ripuh bae pokona malamun neng kabur teu datang ka dieu. Aduh, kunaon atuh Pak? pokona neng ngarah didongengkeun mah indung maneh ka bapak Gusti teuing nyarekan bae, tutah-titah bae. Miluheungna aya neng, pokona neng cicing di dieu sing betah jeung bapak. Pokona ulah kajeun ulah ka nenek deui ge. Di dieu bae ayeuna mah. Mending cicing jeung bapaknya. Ngomong naon Kang? Henteu nyi, aman lah tenang. Sugan ngobrolkeun. Enggak Neng. Tuh, neng, can-can ke indung maneh. Pokona siga pedeg saleser. Matakeun neng, cicing di dieu jeung bapak. Siap Pak, apa syaratna? Syarat naon neng? Mani kuat aya syaratna sagala geuning. Biasa jatah jajan. Betul. Sanaon di jatahna sapoe? Kosok di mah sugan dibere sanaon di mah? 5 mah 10.000 sapoe Pak. Betul, ieu mah alabatan PKI atuh meureun neng. Betul. Di kukuan bunyak. Teu di kukuan ripuh ku si Nyai. Naon deh neng? Kumaha Pak, deal? Deal neng. Yes. Kalah baki berat asana beban rezeki kieu mah euy. Ya, kunaon deui neng sigana ku cekak. Pas atau Pak? Aduh, anak jeung hidung sarwana ieu. Hidungna nyiksa bae, anakna meres kalah. Aduh, Bapak apa Pak? naon deui neng upe? Uang pertama Pak, yang jajan. Boga jaket hiji-hijina. Ingat ya kenang-kenangan kerja mah digawe di pabrik. Udah di Gusti da teu kabur deui. Ari Akang tas di mana? Tas dengan pagawean nyi, tapi eueuh bae euy. Ulah sok loba alesan, nyai ge apal. Gua pemikiran teh sok suudon. Tas di mana sok? Tas ngopi di warung Bi Imas eta di tukang hayo. Tuh, Tong sok bohong. Eta naon hidang Kang, eta kopi. geus apal nanya. Kela Kang ulah waka ka jero. Naon? Tadi si bapak ka dieu Kang. Puguh heuh akang ge bejana cenah aya liwat bapak keur akang di warung keur ngopi naon di cenah? Ngadon minta duit ka dieu. Minta duit keur naon di cenah?
Boga jang meuli gemuk cenah Kang. Oh, nyakeun be atuh ari keur gemuk mah. Da meureun ari eta beas nu sok dianteran ka dieu emang ti saha eta? Kan ti kolot eta. Ari sih heueuh Kang, karasa nu nyaahna kolot kanu jadi anaknya. Urang ge dahar meureun ti kolot heuh. Ngan domeh aya nu teu kahartina Kang. Naon teu kahartina? Heupan Kang, gemuk menang meuli mahal-mahal ngadonder di awur-awur dina sawah Kang. Kan nyaah meureun. Allahu Akbar nyi, ngaran-ngaran ngagemuk teh meureun di awur-awur. Da puguh eueuh sungutna pare, lamun aya sungutna mah pare meureun dihuapkeun kana parena, kana tangkal parena. Aya bae nu sakitu ge dijieun riweuh kalah. Geus nyeunkeun kopi deui ya, akang hayang ngopi deui. Mata nih lupa. Naon eta? Jaket Kang, Geuning jaket teuas. Enonana? kai Kang. Waduh beakeun ku sorangan. Paket meureun. Lain Kang, Naon atuh? kai. Paket. Kai Kang. Paket. Ayo ditempo di mah. Lah di dieu belah. Bae ditempo. Beuh ka dieukeun. Oh, paket oge. Wah. Ning wayang nya, wayang temen dieu. Paket Kang. Nah, kai. Ieu Kang, nyai maksud meuli wayang teh Kang, nyai hayang jadi dalang. Pedah naon geuning hayang jadi dalang? Nyai geus capek Kang hirup balangsak wae. Naon hubunganana jeung wayang? Nyai capek hirup diatur wae. Sakali-kali mah nyai hayang ngatur. Kumaha di maksudna akang teu paham? Yeuh Kang, pan aya dina lagu ge nya. Urang lir ibarat wayang, musik malikna ku dalang. Tah nyai ge hayang jadi dalang Kang. Amih bisa ngusik malikeun wayang, amih nyai nu ngatur Kang. Yeuh nyi, ari lagu mah jeung wayang teh eta mah diibaratkeun make siloka. Intina mah urang mah diatur kudu kawasa. Ari hayang loba duit mah usaha, da urang mah lain pakna dina dalang. Runtah nih teu kaur ngagunduk. Hayo we di korehan hayam. Biarkeun teu capek meureun manggawe wae. Bong-bong teu disakolahkeun. Tas di mana di Kang? Wayak kieu gadah gidig wae. Ah, teu nyaola ku pisan. Biasa tas ngopi di warung. Dari jajan sok sosoranganan gak kitu, teu inget ka pamajikan. Moal saha di imah tara dipangnyeunkeun. Ning meuli di warung nu geus puguh langsung dijieunkeun kitu pesen gen. Dah, kopi nage eueuh naon nu kudu dijieunkeun nage. Geus ulah masalahkeun kopi. Akang boga gosip. Gosip naon, Kang? Ieu cenah budakna Mang Kusnadi pepegatan. Teu salah denge, Kang. Ongko sigana mah layet, Kang, geuning bisa pepegatan ku naon cenah? Ngadenge mah lalakina burut cenah gen. Teu mungkin ari gara-gara burut pepegatan mah, Kang. Beureun keur bobogohan nage geus kanyahoan ka ciri, Kang. Nya henteu lah di keur bobogohan mah, menyari keur bobogohan di korehan, meureun engker geus kawin ngorehan mah. Sugan kuku mahagenan ulah waka pepegatan nya euy, Kang. Ajaran ditambaan heula tu ka dukun burut, Kang. Betul eta dukun burut berarti manjur ka cida nyi euy. Bisa nambah anu burut kitu mah nya. Henteu, Kang. Dukun burut. Dukun burut berarti mujarab ka cida bisa nambaan mah. Mereka ditukar dia bisa tatambah mah. Henteu, Kang. Dukun burut. Nya otomatis tukang nambah anu burut teh kan ngaranna meureun dukun burut ayeuna
dokter gigi kan tukang nambahan gigi eta ngaranna dokter gigi gitu meureun. Lain gitu Kang, ieu mah dukunan nu burut. Itu boro-boro nambahan batur, nambahan manehanana ge teu bisa. Dah terus bae. Meurina ge ya kieu geus ngomongkeun batur. Hirup temen ku bagja ngopi. Geus ngopi lapar madang. Naon deui hirup. Aduh, mun aya ku santai Akang. Naon deui hirup nya? Mikiran negara geus aya presiden. Mikiran desa geus aya kubu. Mikiran kampung be geus aya golongan. Rek naon nu dipikiran? Enjoy dong. Ari resiko dapur saha nu mikiran? Resiko dapur nyai nu mikiran. Rakyat kecil mah ngopi be jiga kieu. Tanya tas di mana deh? Nyai tes di warung Kang. Kang, apal teh Kang? Apa? Naon? Rah duka. Ih, dengekeun heula geura. Mang Koko Kang, ongko asana digawe tara, tapi barang beli bae Kang. Urang mah digawe beak beurang kari peuting, eueuh jajadianana. Yo, ari hirup mah ulah ngabanding-bandingkeun rezeki batur jeung rezeki urang. Kuduna mah batur leuwih ti urang teh bersyukur. Lamun batur leuwih rezeki, urang meureun kanjat nurut. Lamun batur bebenangan leuwih loba, urang kanjat menta. Minimal-minimalna meureun urang kanjat ninjem. Ulah nepi ka batur berhasil, urang liut, batur liut, urang nu seuri, tah ulah sok nepi ka jiga kitu. Oh, atuh Kang. Moal sakali-kali deui nyai nyaruakeun rezeki urang jeung rezeki batur. Tah gitu, satuju. Naon Kang? Ngomong-ngomong, Mang Koko beli naon deh? Beli mobil Kang. Kang? Kang? Yuk. Kang? 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 Aduh. Murab. Ya Allah. Ye, Naon Kang? nempo celana nu panjang nu akang sore. Diseuseuh ku nyai. Tuh, kaning aya duitan. Duitan di bawah teu. Heeh, nyaho nyai ge Kang. Geus beak dibalanjakeun ka warung ku nyai. Aduh. Kaning eta ancak beli udud. Aing mah Lah, udud benu di pikiran. Yeuh Kang, dengekeun nyai nya. Ari dibelikeun kana bumbu dapur mah, kadahar ku salerea Kang. Ari Akang eta beli udud beakna ku sorangan. Nyai mah teu milu ngudud. Coba lamun dahareun makan Akang ge milu murak. Nyai seubeuh. yeuh nyi, lalaki mah lamun teu udud teu ganteng. Jabagen inspirasi teh eueuh lamun teu udud nyi. Dah, udud teu udud ogenan goreng patut mah goreng we Kang. Yeuh, barina ogenan masalah inspirasi mah kumaha IQ Kang. IQ bodoh mah bodoh be. Henteu nyi, udud mah angger matak encer kana otak. Jadi segala aturan naon teh tuluy piar gitu ari masalahna udud mah. Mana aing eta kalau dibelikeun kana batan kitu asik. Yeuh nyi, jabage dengekeun. Udud mah bisa nyerikeun mana sehat jeung mana gering. Kitu. Lamun sehat kumaha cirina? Lamun sehat dahar mirasa udud ge ngeunah ka cida. Lah, geus Kang, ulah ngabahas masalah udud. Yeuh, udud oge ari teh dahar mah angger lapar beuteung Kang, sing bisa ngajaga kesehatan geura Kang. Ieu mah udud ge meni dijadikeun cemilan. Yeuh nyi, puguh udud teh dipake jadi patokan antara sehat jeung geringna. Geus lah Kang. Hese debat jeung Akang mah, yeuh pangmesekeun kalapa tah. Rek murab. Lamun yang manying gak kieu madangnya teh udud mah lah. Ngareuna teh Kang? Ngareunah kan ulah meni nyanyan teuing geura jeung kayak perasaan. Udah tanagana geus pol sakieu Kang. Kurangan saeutik da meni ripuh ieu tarik teuing. Ieu. Gerset, sing bener ari ngamencetan. Kapan ari laun sok tara karasa? Cicing be geura kadang nu dipencetan meni protes.
atuh singareuna kapalang apa mencetan. Geus tong gandeng. Kang, ya, Nyai rek nanya tapi akang ngajawab jujurnya. Cok nanya naon. Cenah mantan akang lobanya Kang. Lah, gosip eta mah. Tuh nya geus teu jujur. Geura. Eh, Ieu moal ambek lamun akang jujur. moal geura Kang. Nyaan. Nyaan. Cius ya cius. Cius. Kang mantan mah loba. Tuh kan teu salah ieu. Karena moal ambek. Teuing lah. Kang, cenah gara rilisnya Kang. Nyau. Jawab atuh Kang. Juga kalau ambek Moal Kang, enak mah moal ambek. asli Swear. aslina. Garulis nyi. Coba meni. Lalenjang apa namanya? Terus kunaon milih Nyai? Apa milih Nyai? Heeh. Soalnya Nyai mah gampang dibohongan. Mata nih gua. Mata nih gua, Pak. Bisa kaingatan si Iun euy. Biasana sok liwat ka hareupeun imah. Ayeuna eueuh. Komoal muriang mah. Aing telepon. Nyai. Bicara lah. Kamanda mending aya bae asik. Moal yang di luar mah. Aman. Aman di dia mah. Pokoknya lamun pijit mah pantau pasti. Kapan tau kusaha Kang? Si Nyai, lamun pijit mah kan kanyahoan. Oh, hari kitu rek naon Kang? Nya nelpon si Telepon saha Kang? Oh, ya Kang. Awewe mah cicing sotelin sembarang cicing. Celinana mah ngadenge, hateunana mah boga perasaan Kang. Awas. Rek kemendi Kang. Rek kemendi. Oh, tadi kan apena? moal nih. Iya, enggak, aduh.